borosot ke alam dunia Kangjeng Nabi urang mah maktunan parantos disepitan ku Gusti Allah langsung mantap besi aya di dieu nu enggeus disepitan borosot ke alam dunia teu kudu disundatan deui teu kudu disundatan deui. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi jundatana sekali mun geus nyeleh beres dua kali lamun can nyeleh dua kali can nyeleh keneh bae masih nyangkrung aja 3 kali tapi lamun awewe mah mun awewe sakit loba lumadak saeutik bae kieu cak Kangjeng Nabi. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh agama Islam bil khusus kersana Kiai Haji Hasan toge ke Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Haji Nariban Titobat para kiai setempat di dia bil khusus pisan ka Sohibul Bait Abah Haji Saliman oge ka Ustaz Durjen berikut para qori umna para hadirat muslimin wal muslimat nu kuring kuring dimuliakeun kakantun aparatur pemerintahanana anu pasti diriungan urang moal aya bupati moal camat geuleuh lurah gelah tinggal sepotong masana kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah simkuring khususna dina wengi ieu umumna urang sadayana kumpul di dieu dina pangaosan walimatul kitab ari ngondang nama ka simkuring walimatul arus walimah papanganten. Meureunan nyana salah ngomong tenang. Undangna nikahkeun. Urang bada magrib dina nikahkeun ka
nikahkeun ngariung ngaju balik barang datang tadi ngeberrejeki sih jelema kawin teh lain sih ya. Salah ngundang nikahkeun kawahitanan sebenarnya mah sungguring mah tos teu nampi kecuali hiji lamun dionang ku parawan boyong jadi ulah ngondang ngasungguring mah dibere sanget komo tah model situasi kieu ieu sapeker teh ieu mah lain jang aji ieu mah jang organ jadi nu ngondang baru teu nyahoeun situasi jelema loba kudu make sapeker kumaha aja tukang sapeker nabloot nyala teu bisa ngira-ngira kumaha lantaran ngomong teh lawan make sapeker kos kieu kula ngaji misalnya poe minggu make sapeker kos kieu asar moal bisa ngaji mulai sora aju tadi raroba nu sakitu baragusna sorana tengek kabeh kula geus ngorang ngadengikeun anu di bojong sakitu bagusna ja tadi mah kadengena atuh jeung bebek bagusan bebek jata mah ulah disalahkeun nyana ieu sapeker ceuk kula mah mending geus di mah ngaji sapeker beuleum ya teu ukuran ieu jelema ribuan dibere sapeker kos kieu teu ukuran karena mentak jelema mah teu kudu dicicing teu kudu asal suara sapeker gemakna leuwih gede tibatan suara jelema cicing sorana prinsipna kos kitu ulama di mana-mana sok nyareganan tukang sapeker lain hiji lain dua aya ngundang Ki Uci embu maing asa dicarekan deui cenah atuh mah lain carekan yang gantungeun ieu mah aduh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mal kaangkat ieu mah sapekerna jang 100 urang ieu kondisi sapeker model jang 100 200 ieu kaangkat jang 500 jelema mal kaangkat ieu mah sapeker lah teh mah kutil ieu mah mal kaangkat oh masalah ngan keke lamun jeung acara anu gede loba jelema atuh ulah kos ieu sapeker mah moal kaangkat ieu aya sapeker jang nyarita aya sapeker jang nyanyi lamun salon kos kieu jang nyanyi sapeker nyarita bah aya khusus jadi ngeunaheun hampang gede sorana teu kudu jejeritan ya yang ngabegaan deh malum lah tuh di dia mah sapira di dia tuh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina wengi ieu alhamdulillah urang kempel di dieu di nararaga walimatul khitan artina walimatul khitan teh walimah nyundatan nu aya di dia insyaallah meureun teu kudu ditanya deui kabeh meureun nu geus dewasa mah geus disundatan encan coba hayang nyaho buka lamun urang nyaritakeun tentang hukum nyundatan
kula pernah ningalian dina kitab Raudhah aya bahasa yajibul khitanul lirrijali wan nisa'i. Wajib hukumna disundatan ka lalaki jeung ka awewe. Sakali deui hukum nyundatan lalaki wajib disundatan, awewe ge wajib disundatan. Singkat bae lantaran ieu situasina lain deui. Ujar teu kudu didoaan lah. Antep bae laki lamun rada gede karek doaan. Nukos kumaha buktina nyundatan lalaki. Ari nyundatan lalaki mah gampang. Cek Imam Nawawi qatul jildi megatkeun kulit allati yughtil hasyafah allazi yughtil hasyafah motongkeun kulit si kulit eta anu nutupan kana helm kana gegendingna potongkeun eta mun sakali motong masih keneh encan nyeleh potong deui dipotong kedua kali masih kene can nyeleh kene nyangkrung kene najis potong deui talamun geus 3 kali mah iya maknya kudu teu nyeleh geus nyeleh alhamdulillah beres nu dimaksud supaya ulah nyangkrung najis lantaran najis eta teu ditarima ku Gusti Allah di mana orang dek menghadap ka Gusti Allah anu suci. Gusti Allah teh nu maha suci, urang menghadap ka Gusti Allah kudu suci. Innallaha thayyibun, sajana Gusti Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, teu narima hambana datang ka Gusti Allah kecuali kudu suci deui. Bersihan najisna. Antak lamun aya budak leutik dibawa ka masjid encan disundatan ketika manehanana nempel ka urang nu keur salat batal lantaran di hulu selehna di kokocokna aya najisan. Hujannya ngadoa supaya eureun hujanna bareng jeung kula. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Muntalati kagedean ya hujannya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kagedean tanggal leutik. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngagedean kan? Cek lagi mun teu ngaleutikan ngagedean. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedeng deui ge Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atuh di luhur lagi hideung sebenarnya. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kereun atuh hujan. Rabbi firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kegedean hujannya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi keungeureun ieu mah watak meureun ieu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sagadan we ge eureun. Moal kubal hujan. Pokoknya nyaho baseuh we geus. Setik deui. Ari awewe kumaha nyundatanana? Awewe maqatul jildati, motongkeun kulit sarua. Kulit nu mana? Kulit alati ka arpidaek nu bentukna percis kos jawer kotok jago. Jadi berarti eta cak ulama sanajan teu pernah neuleuh jeung ulah dideuleuh. Berarti teu jauh mun hayang nyaho, mun hayang jawer kotok jago. Eta kos kitu, kula deuk nanya, jawer kotok jago hejo apa hideung? Berat. Wah teu beres si budak ieu. Nyahoanan bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulanana jadi hukum nyundatak eta adalah wajib ngan bagi awewe diistilahkeun mandak baheula mah baheula ya baheula aya orok langsung sundatan ulah gandeng-gandeng nyundatan awewe mah beda nyundatan lalaki mah urang kuari ngundang diwalimahkeun sunah. Tapi awewe mah ulah dirame-rame suka kamar langsung lalaunan bae ku ahlina. Tapi lamun aya awewe geus dewasa can disundatan dia misalnya urang dia umurna 17 tahun can disundatan siap bawa ka Cilongok ya kula bakal nyundatan. Tapi lamun di dia aya awewe kira-kira umur 40 tahun can disundatan bawa iya bakal nyundatan ya. Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui di diri urang ketika urang dek menghadap ka Gusti Allah anu maha suci ulah aya najisat lantaran cipta dige innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci teu narima kadatangan anu teu suci kecuali nu suci. Mimiti ku urang dibersihan dina zahir urang anu patali ejen kulit urang bersihan supaya ulah aya najis. Ketika urang dek menghadap ka Gusti Allah baju-baju urang bersihan tina najis besi aya tai kotokan umbah seseh besi aya cai kihan seseh tapi eta mah kadeuleuk kumata babari eta mah kos kitu mah aya cai kihan seseh tai kotokan seseh langsung pake komo dirinso seungit. Allahu akbar. Diri urang jasad urang seungit bersih seungit baju urang bersih babari eta mah kos kitu mah. Tapi nu paling hese samping urang pamere lurah mere samping teu karena Allah lantaran nyana mere sote hayang dipilih bupati mere samping ka urang pilkada calon bupati kaki ai mangkaning mere eta di jerona aya najisan eta najis maknawi lantaran di jerona teu beres dek menghadap ka Gusti Allah mah ulah aya najis zahir ulah aya najis maknawi. Ketika orang salat make samping nang pamere calon lurah urang salat make samping nang pamere calon bupati urang salat nang pamere calon gubernur
Urang salat Allahu Akbar kumaka ieu maka delena bersih tapi kumata batin mah eta samping teh nanah malulu samping teh najis malulu nu mantap dek di mana urang bisa deket jeung Gusti Allah di mana bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah sedengkeun iiraha ge urang bakal balik ka Gusti Allah inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum bakal babalik ka Gusti Allah ka urang salat make mukena nang pamere atut moal husut tetep ceuli manggani nyi rombongan atut kabeh kadeuleuh lah kukula beungeutna beungeut atut eueuh masalah ngan eta salat pikir ku ieu dek menghadap ka Gusti Allah kokocok teh kudu dipicen lantaran besi nyangkrum najis kawa kurang besi aya cai kiihan kumbah baju urang besi aya najisan kumbah ternyata horenganan najis tu kos karar itu mah gampang nu paling hese mah horenganan najis model tadi iyalah nu kurang kudu dikoreksi selektif urang dek ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di alam dunia rugi lamun hirup urang ibadah urang dicampuran kuno kos kitu kieu bae atuh kieu bae heulanan ieu ai can bisa mah ieu samping pamere lurah ieu mah jang main gapleh bae guys ieu mah diparantikeun emang meunang main gapleh atuh ieu sia mah osopan akalia ulah dipake salat geus ieu mah teu beres samping kos kitu mah merena ge teh karena Allah loba kahayang tapi nu dideuleuna ge hayang dipilu komo ke tanda tangan sagala mah aing mere ka sia tapi kudu tanda tangan pendloon eta kos kitu dikiraha beberean nu bener na tuh nah, ketika beberean teu bener urang nu kaberena teu bener berarti pake ku urang salat moal beres kula mangan sakadar ngabejaan kabar ti jelema-jelema anu geus darekeut jeung Gusti Allah anu geus ngarasakeun nikmat ibadah ka Gusti Allah ketika make pakaian-pakaian nu kos karar itu teu pernah ngeunaheun ibadahna ka Gusti Allah sakadar mempelingan kahiji nomor kaduana hate ieu hate urang teh kudu dibersihan ketika urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu lempang ka Gusti Allah ulah aya nu dideuleuh manusia ulah aya nu dideuleuh harta hiji we Allah nu mantap Kangjeng Nabi ketika kamari Isra subhanalladzi asra bi abdihi bahasana ge bi abdihi artina bi abdihi teh ku kahambaan Kangjeng Nabi Gusti Allah teu ngabahasakeun bi rasulih Gusti Allah teu ngabahasakeun bi Muhammadin Gusti Allah teu ngabahasakeun bi jasadihi tapi Gusti Allah ngabahasakeunana bi abdihi lantaran urang deka Allah teh kudu ngahamba ulah dibabahawa atribut-atribut salian hamba urang jadi polisi ketika urang ibadah ka Gusti Allah hamba urangna nu ka Allah polisi na tenden di sisi ampura polisi ai teh polisi ngan kepolisian ditenden heula ku aing di tukangan masjid aing ka Allah nu deuk menghadap ka Allah mah hamba urang teh kuari jadi lurah nah tenden pangkat lurah urang hampura pangkat lurah ditenden ku aing sia di tempat sendal kena kaliliat ku batur aing medek menghadap ke Allah hamba aing mah ketika bupati teh eta teh label eta teh atribut ditenden heula ku urang dihandap maaf kabupatihan aing ya sia dek ditenden heula aing dek menghadap ka Gusti Allah aing teh hamba hampang geura ibadah kos kitu moal aya naon-naon atawa ustad ge sarua eta teh pangkat keneh aing teh jadi ustad ai asli aing mah hamba ka ustadan aing geus ditenden di sisi simpen heula ku aing sia nya dinya teh tepat di tempat kieu tepan kena kabauan sapira ustad lah ai aing mah ka Allah teh hamba kiai tenden tek di luar asup ka masjid nu menghadap ka Allah mah hamba ketika asup ka masjid polisi lurah
bupati, ustad, kiai, mawanangan mawa hamba doang pasti tawadu di hadapan Allah. Tapi lamun kakiaian dibawa ke masjid, begitu geus datang ke masjid aya nu jadi imam, sial beureum. Budak imaman teu izin deui ti kiai goblok. Wah teu beres si budak diteluh ku aing sia. Gara-gara kiai dibawa ke masjid, akhirnya teu nyaman. Ulah gitu. Mata kula masuk memperhatikan baik ketika nyalateun. Begitu nyalateun, beres ditunjuk sebagai imam. Saha bae jol beta kiai kosong keneh tikah kaharu. Sanu jadi imamna si anu teruskeun bae heulana. Moal ngamamum panaing geus kolot mah nya kolot ngamamum ka budak. Pun panaing kiai teh kadeuleuh Gusti aing kiai tolol meureun sia. Aing mah lamun teu jadi imam nyareri awak hirup. Iya dibawa ke jero masjid, dibawa ke jero mushola, moal beres ibadah kos kitu mah simpen atribut-atribut kos kitu mah langsung orang menghadap ke Gusti Allah, hamba ilahi abdukal asyiataka mukiran bizunubi da'aka. Ya Allah, Pangeran Nabi Gusti ilahi abdukal asy hamba Gusti nu pinuh ku maksiat, sumping ka Gusti ngaku pinuh ku dosa. Hamba nu menghadap ka Gusti Allah nemantak bakal hampang geura ibadah lamun urang make kahambaan, tapi lamun make kapolisian ibadah make polisi. Pas urang atahiyat neuleuh ka sisi budak pondok meureun deukeut aing. Budak ieu budak hina. Dekrapak tina aing. Najis teh budak. Karena aing polisi. Baju aing polisi, nya kudu nempel jeung sia di periwitan sia kita salat ka aing sia. Eta kapolisian. Kitu kene nu sugih. Lamun nu sugih dibawa ka masjid. Ketika nyana tahiyat garendeng jeung jelema nu hina. Wah, geus boga perasaan aing mah sugih asana teu pantes garendeng jeung sia. Lantaran lain hambana nu dibawa ka masjid teh sugihna cilaka bakalna. Lain hambana nu dibawa ka masjid teh abuyaanana. Lain hambana nu dibawa ka masjid teh jabatanana. Ieu moal beres ibadah kos kitu mah. Nah justru cek tadi ge innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah maha suci maha bersih. Nu moal narima kadatangan hambana kecuali kudu bersih. Dimimitian heula ku disundatan. Beres eta terus begitu balik wajib maca 2 kalimat syahadat batin berarti sanajan urang tadina Islam ketika masuk masa balik cek Syekh Nawawi Tanara wajib urang maca 2 kalimat syahadat. Ketika urang kuari geus karolot can pernah maca masalah kuari ge maca bae ngagugurkeun kewajiban. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu jelas ieu urang pa bisa-bisa ngabersihan diri urang menghadap ka Gusti Allah nu dimimitian ku ngabersihan awak zahir, kemudian pakaian nu ku urang endek dipake, kemudian sajadahna tidinya ku urang kuari dikudu diseleksi heula baju urangna nu endek dipake ibadah ka Gusti Allah nu bagusna urang tani hasil tani urang dagang hasil dagang urang bisnis nu halal hasil bisnis urang belikeun ku urang ka samping belikeun ku urang ka baju asli menang urang teu kudu nu mahal-mahal. Jeung Gusti Allah mah teu kudu anu mahal-mahal, nu penting katutupan aurat. Ketika kurang dipake hasil jerih payah urang nikmat. Ngeunaheun geura dipake hudang peutingna ge, dipake sasimutna ge haneuh. Asal meulina nu kandel. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah ini mimitina ya disunatan mimitina ti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Kangjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikan ku Gusti Allah titah nyundatan sorangan.
ketika Kangjeng Nabi Ibrahim diinstruksikan nyundatan ku Gusti Allah harita keur aya di bebedak lawang cek Gusti Allah ya Ibrahim hai Ibrahim anjeun kuari keneh kudu nyundatan bobogaan anjeun Kangjeng Nabi Ibrahim luak lieu ka sisi ka gigir aya kampak cokot ku Kangjeng Nabi Ibrahim porosotkeun calanana takenkeun ka bebedak lawang digodot bismillahirrahmanirrahim sorana umur sabaraha eta kiai yaqtatana Ibrahimu nafsahu Kangjeng Nabi Ibrahim nyundatan dirina sorangan wa huwa ibnu samanina sanatan harita waktu nyundatan umur 80 tahun kira-kira 80 tahun mah pas kieu lah ya kira-kira ieu lamun dibuka bisa nyaritakeunana lantaran huwisna geus lain di dieu di dieu geus huwisan jeung mana teh ngeliatna meureun ditegur ku Gusti Allah wahai Ibrahim nun Gusti ketika anjeun dititah ku kaula nyundatan kok teu neangan alat anu seukeut malah gegeuraan mah saaya-aya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ku cinta-cintana abdi ka Gusti abdi moal ngengkekeun parentah Gusti begitu Gusti ngainstruksikeun naon nu aya eta deui kakara kampak andai kata teu aya kampak aya rokrak ku abdi make rokrak bae nah make teu neangan abdi neangan heula besi dianggap ngabaikeun ka parentah Gusti abdi teu resep ketika diperintah ngabaikeun ka perintah Gusti istimewa Kangjeng Nabi Ibrahim Demantak cek Gusti Allah ya Ibrahim anta khalili wahai Ibrahim anjeun kakasih kaula percis kos di dieu bae ketika aya azan Allahu akbar lohor ya caritana lohor langsung pada gegeraan bae eta ka mana eta perintah Allah masyaallah karim eta perintah Allah lamun urang geus ngahamba ka Gusti Allah keur ngahamba geus ngahamba ka Gusti Allah naon bae kudu ditinggalkeun lamun bener-bener ngahamba ka Gusti Allah urang titah ngahambana ka Gusti Allah urang keur macul ngadenge suara azan zuhur Allahu akbar eureun urang pacul hampuranya kukula deuk dikeundeun sakedeuk cak pacul deuk ka mana atuh deuk ka masjid nah make ka masjid panaing mah lain hamba sia hamba Allah heulah tuh hampura cak pacul eta ngomong kolektor Allahu akbar kasisikeun kolektor cak kolektor lah maka dikasisikeun pancan anggeus hampura kolektor kula ieu endeup ngalaksanakeun parentah Gusti apan ieu can anggeus kapan ieu mah hamba Gusti lain hamba sia kolektor goblok oh kitunya sumuhun heuh atuh kitu mah cak kolektor teh bagus atuh didelekeun ku kolektor begitu dilelekeun horenganan nu ngalektor lain ka masjid ngarokok cak kolektor tuh tolol kan tadi ka aing ngomong hamba Allah cenah horeng hamba rokok goblok teh budak tuh kolektor disumpahan mantak berit belobang ke bakalna lantaran eta ngabohong ka kolektor aing ditinggalkeun cenah deuk salat ngarokok goblok teh budak keur ngojek sewa nangkel we pas adzan Allahu akbar kibekeun ke neraka kublak ulah sia aing hamba sia aing hamba Allah ampura sana bila perlu urang sarolat kabehan aya Allah tadi dia ketika ngojek tuh kos kitu ini mah emang deureuh beungeut neraka kabeh artinya pikiran ka diri urang hamba Allah apa hamba pacul hamba Allah apa hamba kolektor hamba Allah apa hamba motor ojek hamba Allah apa hamba periwit hamba Allah apa hamba pulpen di kantor hamba Allah apa hamba supir tinggal introspeksi diri urang kita ngahamba ka Gusti Allah ketika datang perintah Gusti Allah urang teh hamba Allah lain hamba supir lain hamba setir denden heula sakedeung moal kebal 10 menit paling ge
ketika orang terus bae ngojek, ketika orang terus bae nyupir, ketika orang terus bae nyekelan kolektor, nah mual kebal orang bakal maut. Summa inna ilaina iyabahum, kakaula kabeh ge bakal balik. Ketika balik engke ku kaula bakal diperhitungkeun, bakal dihisab. Ingat urang ieu, masyaallah kolot urang geus maraot, dulur urang geus maraot, kabeh geus maraot, nu batur-batur tinggal urang. Urang ieu kuari diuk di dieu emang keur nungguan modal. Urang ngarangkul di dieu nungguan pae sing hade. Ya Allah ya Rabb. Kakaler kakidul kawetan kakulon dieusian ku urang. Digawe ka pabrik dieusian ku urang, digawe di instansi dieusian ku urang. Kerja keras di sawah dieusian ku urang, berbagai aktivitas urang lah. Ternyata orang nungguan ajal nu geus ditamtukeun ku Gusti Allah. Rugi jasa lamun urang can bisa ngahamba ka Gusti Allah. Kadanan ku husu jasa salat ngahamba atuh dina waktuna geun bae husuna mah. Sementara nu bakal ditarima salat urang nu husuna ngan aya sakieu doang. Kanu bodoh maka nu bodoh cak Gusti Allah beus yang mal bisa husu lantaran bodoh teu mondok sia mah blon pondok aya pesantren aya tapi sia teu pernah liwat bae ditanya eta naon pondok ya kan sakitu da mun naon teh Pak. Jadi bodoh batur orang mamana pesantren kadinya bisa maca Quran bisa maca sapina ai urang dinya nama atuh henteu eta di ditu di Cilongok di dieu mah leuwih parah. Kulantaran bodoh atuh teu bisa husu salatna ngandaek waktu zuhur salat asar salat maghrib salat isya salat subuh salat neta cak Gusti Allah aing sia ku nurutna bae ge ka aing kajelela urusan khusuna mah ku daekna doang ge tah aing geus lah pokona ngahampura ka sia ya Allah nu bodoh mah gampang nu hese ge nu pinter potongan kiai lamun teu husu nah ieu mah kiai beuleumeuh belum rakyatna dibere kudu henteu ikhlas atau emang teu nyaho rada dihampura kiai mah mun dibere ku calon lurah kiai dibere ku calon bupati nyaho eta teh teu ikhlas ditarima bae tur dipake kiaina dibeuleum bakal nya nyahoan nya mah mudah-mudahan teh di dia mau nu kaliwat nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi introspeksi diri lantaran kula di Pagahan ku almarhum abah kula inget bae Bapak Bupati mere samping Bugis bagus jasa ditenden bae di handapeun lamari kukula dideuleu eta tahunan begitu kula masantren ka Garut balik masantren lantaran leungit harita teh satas kabeh dek balik ka dieu eta samping Bugis warna hidung herang tadi kaluarkeun begitu dikeluarkan sudah tidak dibikin orang lain dipentak kukula ini jeung kieu ieu dipakai cek almarhum abah bawa bae ku sia tapi bikin ulah dipakai ku sia kan kunaon gitu ieu mah menang ti bupati beusi kaganggu cek kana teh sia kuari jadi pelajaran datang ka kuari namun bupati mere atlas teu diterima kucur BHS sial atau emang sial lain mah sial mah lu sial didinya dimimitian iya kolot apik berarti embungan ketika dibere sama barangkali dibikin malah ayah hiji kiai nutur-nutur kakarak datang doang aja dipentak mangga bangun pihookeun teh gorenganan jerona teu beres lantaran merena teu ikhlas dina Fatul Muin aya murid urang mere sodako ka urang teu ikhlas haram narimana ya Allah diaraji ku kabehan eta teh kapan apik berarti atuh komo nu geus jelas mah nah ieu mah keur carita urang deuk menghadap ka Allah pan tadi ge Allah teh maha suci teu narima kecuali kedatangan hambana anu suci masyaallah itulah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam dibawa terus ku Kangjeng Nabi urang borosot ke alam dunia Kangjeng Nabi urang mah maktunan parantos disepitan ku Gusti Allah langsung mantap besi aya di dieu nu geus disepitan borosot ke alam dunia teu kudu disundatan deui
teu kudu disundatan deh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi jundatana sekali mun geus nyeleh beres kitos. 2 kali lamun encan nyeleh 2 kali. Can nyeleh keneh bae masih nyangkrung aja 3 kali. Tapi lamun awewe mah mun awewe sakit. Loba-loba. Lumadak saeutik bae kieu cak Kangjeng Nabi. Mun maneh harayang nyaho cenah cak Kangjeng Nabi awewe anu ngeunah mah nu ngeunah nu panjang etana. Jadi motongna ulah gede-gede ulah loba-loba saeutik bae li annahu aladzul zawj lantaran etana mun rada panjang tambah ngeunah ka salakina. Ieu mah beusi bae beusi pemuda-pemuda nu encan kawin wayahna tanya panjang ge kana atawa nu kolot paingan nu di imah rada kurang neangan nu panjang ulah geus bae sakitu-kituna bae geus lah geus milik ti Allah meureun sakitu. Ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diteruskan ku Sunan Rahmat Godog nu katelah ku urang kabehan adalah Kian Santang. Ieu Kian Santang anu baheulana turunan ti Prabu Siliwangi manehanana boga ilmu ngaranna ilmu pucuk umun eueuh tanding di Indonesia teh. Kemudian ngangan tanding datanglah ka Banten. Saenggeusna datang ka Banten tetep eueuh tanding. Kabeneran kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Tarung lah jeung Maulana Hasanuddin. Begitu tarung eueuh nu eleh eueuh nu menang. Begitu eueuh nu eleh eueuh nu menang nya nanyakeun saha jagona sih di dunia. Dibejaan ku Syekh Maulana Hasanuddin geus hayang jago aya jagona di Mekah. Saha ngaranna? Ali. Lain Ali Sidina Ali Murtado mundina torekat mah bakal kapanggih Ali Murtado. Tah tidinya langsung bae Sunan Rahmat hiper di dieu ti Banten langsung ka ditu lain maca bismillah kafir keneh make bin salabin keneh in salabin cek datang ka Jidah kapanggih jeung aki-aki. Begitu kapanggih jeung aki-aki nanya-nyana Sunan Rahmat masih keneh Kian Santang keneh ngaranna Ki ulan ieu negara naon? Ieu negara Arab. Arab naon ieu? Jidah pinggir laut. Bejana di Arab ieu aya jagoan. Aya. Saha ngaranna Ki? Ali Murtado. Ai ujang di mana? Api di Banten. Oh, berarti rakyat atut ya, gitulah. Breakdown ke dia cek siaki. Kula tanding di Garut ke Banten tarung jeung Maulana Hasanuddin bejana gagah jasa. Nanaonan kula ayeuna dititahkan ieu ke negeri Arab neangan Ali Murtado coba kipang nuduhkeun ayo cek si Aki ku Aki dituduhkeun ayo lempang bareng tungketna ditancepkeun meunang meureun 5 lengkah cek si Aki teh tungkeun Aki tinggalin pangyabutkeun ceng pangyabutkeun jagoan ya tungket bae ge ikieu bae insalamin tidak ngangkat insalamin tidak ngangkat 3 kali tidak ngangkat penasaran sia tungkat bae ge cabut set malah ngajeroan cabut deui dikerahkeun tenaga kabeh tetep masih ngajeroan keneh bae ya otomatis make wiridannya wiridan pucuk umun dibacalah caritana begitu dibaca keluar getih 10 bulu si Aki seri bae ceng teu kaangkat teu ki aya keneh ieu babacaan
beaki coba kerakin deui bisi aya keneh mangga bisa eueuh ki kajen tinggu kumaha ge ngabeteng lain ilmu nu kaluar tai mah cek si Aki ulah tarung jeung Ali Murtado atuh ai can bogana naon ai kitu ye kukuali ku Aki bismillahirrahmanirrahim cabut atuh sapira tungkat aya kisah untuk salah mah iya Ali Murtado woi iya hore langsung sujud Masya Allah ampura ki wari mah urang ngadu ayeuna mah waduh teu kudu ngadu cukup jeung tongkat geus cukup jeung tongkat ge teu kudu jeung jelema juga kieu kumaha nek balik we cenah ku ari sok keur balik ka ditu begitu dek baliknya na maca bin salabin teu bisa hiber enak kikieuan ayo hiber sia teu bisa kira lamun hayang bisa balik deui ka ditu ka Indonesia ka Banten wayahna maneh maca 2 kalimat syahadat sok geura dibaca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Islam di leungeun Ali Murtado sehingga saya Islam kudu kumaha tuh abdi ayeuna sundatan heula sok sundatan parasokan sundatan mugi Ali Murtado balik ke Garut ka ditu cek Ali Murtado islamkeun jelema di Garut nya sundatan mangga sok geura baca bismillah jeung syahadat baca bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hiber iki urang coba ieu balik engke baca syahadat di luhur motor hiber geus datangnya ke Garut begitu datang ke Garut langsung pidato dulur sadaya abdi nu kamari ieu kian santang diganti di Arab ku ngaran Rahmat jadi abdi kuari Sunan Rahmat nah iya abdi geus asup Islam kuari dulur sadaya-sadayana awas kudu asup Islam mangga atuh abdi ge asup Islam tadi Garut asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rombongan aju geus asup Islam kudu kumaha sundatan kudu kumaha tuh aya parosotkeun ku kaula rek disundatan disunatan kabeh tuh main ukur deui sundatan teu gugur dan simprang parah atuh kabeh aya meureun 50 manu paeh nu sajena atuh ngarempot ke Islam jadi kudu parah kieu cik manehna meureun aing salah ye nyundatan ye kek tungguan heula dek balik deui ka ditu ka Arab balik deui baca syahadat deui langsung datang ke Mekah kapanggih deui aya naon jak ku abdi mah di sundatan parae ai maneh nyundatan sakumaha atuh kabeh badis cenah jalan teh ceki Ali Murtado atuh nyundatanna ulah kabeh tungtungna bae emang kunaon gitu eueuh jang pamajikan karu jatuh di pagahan nyundatanna oh balik deui ngana ka Garut begitu balik ke Garut langsung disundatan sesuai jeung aturanana alhamdulillah tak ayalah Sunan Rahmat godog Masya Allah karimnya kalau masuk inget ka dongeng abah kula teh jalema dicandu nu kolot marah nu kolot marah bae emang kos kitu dicandu mah nu kolot marah bae nu kolot Masya Allah aing nya kapusingan baheula mah pan zaman kebon kirai nah kapanggihnya nih jeung tekniknya nah sebab jelema mah lamun hayang pinter kudu nyandu otak muka ujian jadi nggak bohong teh loba akal teh jalan lamun nyandung mah ieu mah potongan nu karari nu teu nyadang beku kabeh lamun tah barang datang ka kebon kirai neule kuya ya rada akur ceuk deui ulu kuya ya nipu nu kolot memejeuh na dipotong kunyana ulu kuya tek dideuleu rada cekeun ieu
langsungnya dibungkus dibawa ka imah teu luhur meja tutupan ku turup saji beres nah injeknya lah mantap asupnya na ka kamar asup ka kamar nukolot marah begitu nukolot marah kunaon sih marah tas mana tas mana lain baliknya angel amat kan geuring ge perjanjian nyandung tapi penting kudu aya di dieu di ngora mah beurang bae kan kitu aturanana kok ieu mah make penting geus di ditu bae ieu geus menyalahi aturan kudu kumanyana bae atuh ngaturna kumaha nu kolot bae hese jasa nu kolot mah lah geus dieu bae urang begitu aruyang ceknya teh mangkona nu yang pokoknya mangis dieu bae kula mangis putus asa kunaon geus beureun datang ka dieu bae hirup teh geus lah ieu mah urang sih doakeun kunaon gitu ga henteu kunaon kan bangun buyangan amat lah atuh geus bae kuari mah hirup teh lah sakit kieuna bae ulah sakitu keluar kalau ke dapur balik deui diturup saji naon ieu dituruban dibuka barang dibuka cek pemajikan innalillahi wa inna ilaihi ikakan teman-teman aman dicekel kunyana jai mah bener jadi kudu dipotong atuh pugu aing ngaributkeun iya kudu dipotong wah cek nu kolot tapi kujana diteneng-teneng we paingan ceknya na peuting nyahoan ge aya mataan tilok biasa ceknya na teh je aju ele tahan deui aduh teu beres ieu mah kakak kunaon aju dipotong kieu ceknya cerik nu kalau terima langsung nyamperkeun deui ka atuh kunaon hanteman-hanteman dibongana marah bae lain kitu atuh kula ge jauh hareup pada atuh geus bae urang hirup waring mah geus damai bae dah heuh ka atuh geus wisuh mah damai bae atuh jangan naon nu dipasirikeun atuh geus kula dek damai bae atuh ku ari mah geus kakak dek di YouTube bae geus kula barido bae atuh sapinya dan kalau gitu ge kula mah dek nanyakeun bae kena tunggulna teu atuh coba bae cek cenah teh atuh sugana we tunggulna dibuka biasanya na sarere je cek sapa majikan dia tunggul lagi panjang kene eta nyundatan hantem-hanteman teuing jadi kos huluku ya tungtung nama itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah geus kasimpulanana wajib disundatan wajibna mangke ketika balik ulah mawa dokter bayi belah di itu dokter ketika aya Kristen Buddha asup Islam kula geus boga langganan ye nu mantak ngalanggan mayarna ulah mahal teuing cek nyana bagaimana alot enggaknya kalau alot mahal kalau agak empuk murah oh macam-macam aja nah, lamun awewe umur 40 tahun ieu bagianna jadi saya parantina itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata orang hirup di alam dunia sakeudeung nungguan ajal sanggeus dan nungguan ajal di jero umur nungguan ajal orang titah ngabdi ka Gusti Allah tidak terkecuali sahabae dek pejabat dek rakyat dek nu sugih dek nu susah rek lalaki rek awewe nungguan ajal ketika orang geus balik disuprih kita menghadap ka Gusti Allah di Indonesia mah ibu-ibu bapak-bapak alhamdulillah ternyata hasil daripada survei di bulan kamari dunia menyatakan paling istimewa akhlak adalah Indonesia padahal ieu geus rajin sebenarnya nu paling rusak kuari di Amerika 2 di Inggris 3 di Perancis 4 di Jerman paling rusak kuari bingung pemerintahan Amerika lantaran kuari tuntutan rakyat luar biasa hiji siling tembak
nomor kedua anak perzinahan, nomor ketilu permabokan di Amerika, nomor keempat nama nu kuari dibingungkeun gay, homoseksual, termasuk kitu naon ngaranna lesbi, nuntut ke DPR Amerika supaya disahkan perkawinan gay jeung gay, lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe. Kebingungan. Begitu Obama langsung menyatakan bahwa tidak apa-apa disahkan sebab masuk karena hak asasi manusia. Dunia kacau, wari geus dipersilakan di Amerika. Ternyata di Indonesia ge anu gay teh loba, homoseksual loba. Kamari kula ngaji dina Irsyadul Ibad rada ngeri oge lantaran cek Kangjeng Nabi di akhir zaman engke umat manusia bakal loba anu nurutan kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Nauzubillah min zalik di urang masa kieu ye rada deres kene sebab pengajian masih aya mantap di Mekah wari deuk rada dirubah saeutik informasi anu akurat Wahabi anu tulen di Mekah jeung di Madinah wari geus mulai menerima Sunni. Di Madinah geus menerima Sunni, bakal aya universitas Sunni di Madinah. Sebab neuleuh sejarah peperangan kemari ternyata di Irak melawan Amerika garis depan perang adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika kuari di Syria nu maju ke hareup ahli sunnah wal jamaah, di Libya anu maju ke ahli sunnah wal jamaah, di Indonesia ge nu sangat kritisnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Di Indonesia ya untung alhamdulillah atas nama NU walaupun orang teu asup di organisasi NU tetapi orang teh adalah organisasi NU asup jeung teu asup urusan urang terserah ngan pemakaian Sunni adalah NU. Nah, ieu di Indonesia alhamdulillahirabbil alamin ku ayana NU mah teu kaluar ti Pancasila padahal Pancasila mah buatan Belanda. Jadi aya organisasi-organisasi nu sejen aya HTI, aya Islam, Kitu Hurud dan lain sebagainya tetap NU stabil di Indonesia. Dengan ayana kestabilan NU alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah hasil survei dunia ieu mah Indonesia terbaik sadunia akhlakna. Padahal lamun nyana neuleuh di pengkolan ampel nu mabok bualaya. Oh, ditobat kan ngaranna doang lembur tobat, di jerona mah hati. Hati, kata bahasa mana eta hati? Arok. Ya Allah, ngaran mah lembur tobat, di jerona hati. Masya Allah karim. Anu unik-unik geus loba di urang, unik jasa. Ieu di dieu bae di ampel cek ulah mah geus loba nu unik, lain deui rarasaanna. Naon kitu Kiai? Atuh padi kakarang saminggu geus ngalahir mah unik eta nu kitu ngaranna. Iya turunan Amerika eta kos gitu. Teu nyahoeun Obama, lamun nyahoeun mah cek Amerika je sawa-sawa ieu mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tapi ternyata memang masih tangguh alhamdulillah. Sehingga kuari kula ada keinformasikeun bae. Calon presiden membingungkan. Ieu lain cak kula. Cak nu di laluhur, malah bejalan lah nu di laluhurna. Luhur mana ke? Luhur tangkal kalapa. Bingung. Abu Rizal Bakri kuari ke merosot usahana. Andaikan beliau jadi presiden, bagaimana nasib bangsa Indonesia? Itu baheula globalna. Megawati nu direncanakeun dek diusung jadi presiden terlalu tua, kondena geus wisan. Bisa. Nomor katilu ieu adalah itu Prabowo eta boga penyakit teu kudu dicaritakeun panyakitna aeb nu jelas barisan di atas teras atas geus nyarahueun boga penyakit asana cilaka Indonesia heula sakitu. Tinggal hiji deui Bung Jenggot. Tapi ternyata menurut ahli politik can boga arah akan dibawa kemana ini Indonesia. Can jelas lebantarannya nama di organisasi can pernah di partai ge sakitu ayana jadi ngan sakadar ngaramekeun maka aya sababaraha ulama
di Banten, di Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur diajak musyawarah. Coba kumaha ulah sampai ka berlarut-larut Indonesia ye. Coba kurang musyawarah atuh kula mah teu bisa diajak musyawarah kitu mah. Embung. Palingan ge ngariung, hadiah balik mau caung mantap. Diajak musyawarah kos kitu mah kudu make otak hese. Ngan eta mah geus bae keur carita. Jadi kahareup ieu urang hese milih. Lain sakadar mere, lain sakadar jadi presiden, lantaran ieu Indonesia teh kuaring 70% ieu dikuasai ku asing. Supaya ulah seperti itu kahareupna kumaha. Mun ditanyakeun urang kembali deui ka tukang, urang kaduhung nurunkeun Gus Dur. Mun nyaho di luhur kuari geus loba nu kaduhung, ternyata ketika geus paham, masya Allah, orang cita-citana luar biasa. Teu kudu caritakeun, geus eta mah geusan, tinggal kuari. SBY ge nitipkeun. Mantak SBY kemari ka Cilongok. Di Cilongok geus katilu kali di Cilongok kan kukula diulah. Pertama pentasihan Al-Qur'an waktu Banten nyiptakeun kembang-kembang Al-Qur'an kula ulah. Nomor kedua waktu manehanana diangkat jadi presiden kedua. Nomor katilu ieu kamari tah menjelang haul dekat Cilongok ditanya aya naon aya dek diobrol-obrolkeun is kahiji silaturahmi kadua nahan teu lah teu kudu kunaon mah kiai geus mere duit embung lah pokona duit kos kitu mah engkena dipake salatna teu betah cek nu di dieu tuh ka dieu geus tak koreksi ya, dia ala kadar cerita, iya di Indonesia ge bingung memilih presiden. Padahal tuh kudu presiden, lurah ge orang bingung milih bener ente. Lurah ge bingung milih, aya iya gagah mabok, aya iya santri susah, aya iya rada ustad, pilok nanya ke jelema, aya nu iya rada beunghar, teu beres kalakuanana, teu karar itu bae. Kukula setelah diamati unggal-unggal desa bakal serempak ke urang itu pemilihan kepala desa unggal desa kebingungan rakyat nak kabeh tapi aya hiji dua nu bagus aya lewat cerita urusan negara ternyata orenganan keur kesulitan kuari di Amerika malah lamun anu keur mengamati dolar, kuari dolar naik. Urang dia jawab teh dolar naik ieu. Atuh henteu boga dolar di mana atuh? Dolar naik, kunaon teh perkembangan dolar naik kakarak 2 atau 3 poe dolar naik lantaran Amerika kuari keur kesulitan modal. Sakedeung deui dek gempur Iran, ternyata modalna kurang. Panggil Raja Abdullah supaya dipaksa membeli senjata. Raja Dulembung lantaran persenjataan geus loba jasa. Nah ieu mah keur carita berarti Amerika kuari keur kewalahan. Di mana letak kewalahanna akibat perang Amerika jeung Irak? Eta urang mah kadeuleu da Irak eleh. Politisi menyatakan Irak adalah menang. Hese urang menyaritakeun perang dunia mah. Begitu diperangkeun sakali, perangkeun 2 kali, kok perang melulu malah lodar jelema ternyata karasana kuari Amerika kewalahan dana mun Obama mun kitu naon ke Osama masih kena hirup wallahu a'lam ngan Allah menghendaki maot sakieu ayana nu jelas kuari keur kacau jadi Irak geus perang Iran geus menghadapi peperangan Syria geus mulai Libya beres Mesir ge kegoncang bae Turki ge sarua negara-negara Islam teh ya kos kitu kaayaanna sakedeung deui bakal ka Indonesia sebab Indonesia mayoritas Islam dek dileungitkeun pondok pesantren salaf di zaman Soeharto datang ka kuari carana menang ti Amerika hese tetep bae tumbuh deui alhamdulillah namantak jadi sorotan Amerika kuari Indonesia geus pasti bae urang bakal perang jeung Indonesia kuari geus dilempeng-lempengkeun kuari bomna ka Indonesia geus dilempengkeun dijajarkeun tinggal mencet tol percis jasa lempengna eta bom ka ampel
ayo kudu siap-siap urang ampel geus pokona mah dah cek Amerika mending dieuwekeun da lembur ampel nya jore cek teh nya lembur si ampel itulah para jamaah kaum muslimin sekali deui bercerita negara bercerita akhlak bercerita budaya nyanggakeun urang mah urang bae yuk urang bersihan awak urang bersihan batin urang menghadapkan nu maha bersih Gusti Allah ketika awak urang geus bersih baju urang geus bersih batin urang geus bersih menghadap ka Gusti Allah nu maha bersih nikmat lamun itu waliullah penting tarasare ibadah ka Gusti Allah kok nikmateun amat lantaran bersih awakna diampel ge kok unggal penting teu hees nonton main bola tolol amat lantaran bobolokot ku dosa beda kiai solihin lamun geus dipenting zikir ka Gusti Allah kok tenang lantaran awakna bersih menghadapkan nu maha bersih nyambung. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hese amat cenah kiai hese kos kitu teh lantaran kudu masantren heura saenggeus teh pasantren kudu bisa saenggeus teh bisa ngamalkeun ilmuna kakarak bersihan tapi bab kos kitu mah lamun ku Allah dibere taufik sanajan bodoh bisa bersih-bersih bae kos kieu kayak kiai sugih ketika aya nu menta-menta paling mereka 5.000 paling 1.000 kiaina ngerti sugih aya nu menta-menta 1.000 aya jelema nu bodoh ya udah karunya amat cenah eta menta-mentanya nya bere 50.000 hebatan kiai teh hebatan nu bodoh hebatan kiai teh hebatan nu bodoh tuh hebatan nu bodoh kiai na di dia aya nu kos kitu coba sebutan hiji bae cerita kos gitu. Jadi kadang-kadang nu bodoh teh ngaliwatan kiai. Mantak iblis ditanya. Ku Kangjeng Nabi Isa, "Ya iblis, naon? Man saha jelema nu dipake ka cinta ku anjeun?" Cek iblis teh, "Nu bake ka cinta ku kaula mah adalah al-alimul bakhil." Kiai nu koret kula resep waman aggodun nas indak saha nu paling dipake ke bendu manusia munggu anjeun nu paling dipake ke bendu ku kaula mah eta adalah al jahilul fasiku al karim jelema bodoh jelema fasik tapi barahan kan bisa gitu cekan jadi bisa kiai anu pelit kumaha dipake ka resep kiai pelit mah engke kadituna gampang diolah lantaran pelit mah engke nyana embung mere jadi hook kana duit ketika ke aya bantuan ti pamarentah gampang nyana narimana bantuan ti pejudi nyana sok daek bantuan itu perugu nyana sok daek lamun geus daek tarima kos kitu kapan dunia mah sumun kotil racun babari kiai mantak loba nu ngagolepak jadi kiai tapi lamun jelema pasek barahan esek ceknya kurang emang ai barahan mah ke ka ieu dibere jelema kabeh ngadaroakeun ketungtungna esek cak iblis teh ieu digodana sebab nyobong ngadoakeun jasa malah kabeh jelema nu pasek tapi barahan akhir hayatna bagus jasa saroleh cak iblis teh mata kula mah lamun aya jelema pasek barahan greget cak ese digodana mata lurah sanajan bodoh beberean menang da tolol eta lurah tolol sebab iblis ge kos kitu tah nah ieu kiai anu koret nu ngarti koret babari cek iblis. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nya ulah ngomong saja nai leuwih meureunanan teu dihitungan ngan sakit doang urang kuari jadi manusia diciptakeun ku Gusti Allah salila hirup titah ngahamba ka Gusti Allah dalam rangka ngahamba kudu dibersihan ketika urang encan bisa ngabersihan wayahna angsongkeun awak urang ka kiai angsongkeun ka pangajian
cara ngabersihan diri urang kumaha engke aya praktek-praktek ngabersihan di kiai kahiji nomor kaduana na ieu kula mah geus ulah diondang ulah diondang deui mah boro-boro anu keur teresep nu resepna ge ulah silakan ka kiai-kiai nu sejen bae kula tetep ngadoakeun kula mah geus teu pati aya waktunya jadi sakitu bae pihatur teu simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun mudah-mudahan anu disepitanana ieu dibere tereh cager mudah-mudahan ku Gusti Allah dijadikeun jelema anu mangfaat jelema anu ngabdi ka Gusti Allah ngabdi ka Rasulullah ngabdi ka indung bapakna yakni dengan singkat jadi jelema nu saleh urang kabeh anu hadir di dieu mudah-mudahan dibere bisa ibadah ka Gusti Allah bisa mantap ibadah urang ka Gusti Allah bisa bersih batin urang sehingga urang nikmat ibadah ka Gusti Allah akhir hayat urang husnul khotimah bisa mengucapkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Teu hujan kan? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.